Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, digabulkeun segala hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna. Waduh, tariknya itu Bah Kidul. Mugia nu teu acan gaduh jodoh digampilkeun jodohna. Aki-aki ngilu aminnya. Mugia nu tos gaduh jodoh ditambihan. Atun teu tarik Bu amin ini. Ditambihan naonna? Oh geus baper ti heula ibu-ibu namanya. Masya Allah, ditambihan rezekina, ditambihan putra putri soleh sareng solehahna, ditambihan barakahna, ditambihan rezekina, ditambihan bahagiana. Mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nu ngajawab nu di panggung bayah yang sekedek cicing we di ditu mah Bu. Bu. Cicing we tuh kunaon teu ngarti. Atanapi kaget ningali foto jeung aslina beda. Ya foto mah keur masih 5 tahun yang lalu masih ngora. Insyaallah diedit lagi 7 kali ieu mah. Aing bege kaget tempona heuh. Ya Bu, pirengkeunnya lamun mireng nami Kanjeng Nabi sholawat. Akhir zaman orang hirup di akhir zaman, sahur Nabi teh Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, Nabi nupang tungtungna diutus ku Gusti Allah. Tambah semakin kesini semakin mendekat ke kiamat. Sampai para ulama ya semakin dekat ke kiamat semakin fitnah-fitnah itu ya fitnah di dia teh macam-macam. Dosa bisa lah, kebejatan bisa lah. Masya Allah, semakin bertambah dan semakin berbahaya. Ulah jauh-jauh HP itu fitnah, sudah fitnah ada di depan mata kita. Betul? HP kira-kira sapopoe tadi pakena manfaat tamudorot tolobana. Jujur wae. Hah? Lebo nempo aurat heh, kamu banget maneh heh. Nah. Masya Allah. Leras? Apa yang akan bisa menyelamatkan kita? Hanya ada satu jalan, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu sholawat teh amalan khususiyah, amalan hadiah, amalan syafaat. Sampai dikatakan ieu ngan hiji-hijina amal nu diamalkeun ku umat Kanjeng Nabi keur naon bae ge, niat naon wae ge, erek sombong, erek ria, erek kumaha tetep ditampi ku Gusti Allah. Kullu amalin, setiap amal
bainal qabuli waraddiha, bisa ditampi bisa ditolak. Illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha hatman biduni taraddudi, pasti kekabulannya diterima. Lamun geus pasti berarti tidak ada kesia-siaan, tidak ada penolakan. Sedangkan kita adalah manusia pendosa. Kita mengaku kita ini manusia pendosa. Ketika kita mengaku laki-laki pendosa, wanita pendosa, manusia pendosa, itu berarti manusia itu sudah dikatakan juga tidak akan lepas daripada dosa. Nah, dosa ini yang akan menghapus daripada dosa-dosanya adalah amalan-amalan nu ditampi ku Gusti Allah. Sedangkan amalan orang bisa diterima, bisa ditolak. Bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali amalan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok ayeuna ngaku di dia, ngaku teu kita ini manusia pendosa. Ngaku? Ngaku. Ayeuna dosa-dosa orang kira-kira diampuni teu Gusti Allah? Nya hayangna. Hoyongna diampuni. Nah, ketika kita meminta kepada Allah diampuni sama Allah, setelah kita taubat kepada Allah, ya kita banyak sholawat. Ulah sampai orang dikategorikan jalma anu cacat. Sampai jalma anu cacat di dia nu dikatakan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta ketika Nabi Muhammad mau khutbah, Nabi Muhammad ngaminkeun doa di Jibril. Tilu doa. Salah hiji doana nyaeta doa tentang jalmi anu mireng nami Kanjeng Nabi Muhammad anjeuna mindel wae. Muncak bahasa orang di ditu ngajedog wae. Di dia ngajedog teu mindel. Oh, sami. Kumaha doana? Nabi Muhammad ujug-ujug amin. Sahabat ceh atuh amin. Aya tilu doa. Ieu lamun dibahas tilu-tiluna panjang. Jadi hiji wae. Naon disebutkan aya dua riwayat tapi mempunyai makna yang sama. Apa? Raghima anfun. Naon raghima anfun teh jalma teu boga irung. Jalma teu boga irung. Urang boga irung teh. Kahade nya jalma nu teu gaduh irung teh nu teu gaduh pangambung teh lain jalmi pesek henteu. Nya justru jalma pesek mah nya masih boga irung boga aing keur anu pesek ieu mah nu mancung mah geus boga di imah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayeuna lamun aya jalmi teu gaduh pangambung eueuh irungan, mata aya, panon aya, bahem aya, panangan aya, sampean aya, awak aya, segala aya, buuk aya, rambut ada, kepala, cuma irung eueuh, kira-kira daek teu dikawin. Jalma eueuh irungan daek. Heuh nya embung. Teu boga irung cenah eta ngambeuna ti mana nyawa teh geus pokona eueuh irungan. Berarti eta jalmi teh cacat. Embek nyaho embek. Nyaho embek. Naon embek? Kambing, wedus, domba. Lamun eueuh irungan kumaha santet korbana? Dah ibu-ibu paham. Cacat teu kapake. Ayeuna ieu dikatakan ku malaikat Jibril, jalma eta teh cacat. Berarti teu kapake. Nu kumaha? Salah hiji doana nyaeta tilu doa tentang sholawat. Man dzukirta indahu falam yusalli alaika ya Rasulullah fa abadahullah. Saha-saha jalmi anu mireng nami anjeun tapi anjeunna teu daek sholawat ka Kanjeng Nabi, masyaallah nyaeta jalmi-jalmi anu jauh ti Gusti Allah, diaminkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nya ieu hiji-hijina muncak urang nama kokojo kudu dijadikeun kokojo. Muncak bahasa Majalengka nama kokojo. Di dia naon bahasana? Sami kokojo. Naon bahasa Indonesia na kokojo? Andalan. Andalan. Oh ini mun di akhirat urang nu diandalkeun nu diandalkeun ku urang. Amal melekpek heuh. Ngomongkeun salat tahajud pret, boro-boro salat tahajud 5 waktu bae ge subuhna kadang-kadang jam 8 isuk. Kodoan bari jeung duha heuh. Aya nu kitu aya. Nya geus pasti gigireun aing ge aya meureun teu nyaho.
nyoting gigireun kanan boh kiri. Masya Allah. Ya memang ngaku-ngaku sami abdi gaduh dosa, ibu-ibu gaduh dosa, bapak-bapak gaduh sami. Manusia itu enggak leput daripada dosa. Kudu aya nu diandalkeun. Kudu boga andalan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ieu hiji-hijina sholawat jadi andalan orang. Amin ya robbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salli wa sallim da man ala mada. Ayo sama-sama. Salli iman ala mada wal ali wal ashab qad wahada. Ayo sama-sama. Salli iman ala mada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Ya Allah ya Rabbi tawil umuri. Ya Allah ya Rabbi sahih jasadi. Ya Allah ya Rabbi nawwir qalbi. Ya Allah ya Rabbi thabbit imani. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Allah ya Rabbi hasan amali. Ya Allah ya Rabbi lal khairi qarribni. Ya Allah ya Rabbi an syarri ba'idni. Ya Allah ya Rabbi iqdi hajati. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Tos abdi mamual mamatahan titah tahajud moal geus eta mah kelas berat leres ngaku we leres. Ayeuna sok loba nu tahajud paling aya 10 urang. Nah seurina seuri teungeunah ya leres Bu. Geus moal titah maca Quran anu sapoe 10 juz. Boro-boro 10 salembar poe ieu acan dibaca meureun ngaku leres ngaku. Mun aya meureun heueuh nu poe ieu maca Quran paling aya 5an. Ngaku sok ayeuna ngacung nu maca Quran. Nu tadi poe ieu sampai ayeuna maca Quran, buka Quran maca ngacung. Henteu teriah yang nyaho aing. Sabaraha urang? Saeutik leres. Tapi lamun muka WhatsApp sabaraha kali? Muka Instagram sabaraha kali? Komo eta nu joget hareupeun TikTok pasti aya di dieu jalemana. Loba. Seueur.
Geus jadi Habib papa geus percuma aing mematahan nu kitu mah moal didenge. Engke ge datang sorangan. Datang sorangan aya nu ngomong Bib cenah ieu kumaha ieu politik moal mematahan politik. Matak ngagubrag geus. Geus percuma pulutak politik heuh. Nu aya botak sakalian. Liar. Bib cenah itu kubuna korupsi moal aing mah moal nyaram moal non kajen teh geus nyaho korupsi dosa kajen neraka manehna jor nya kudu mematahan aing mah ngan mematahanna hiji sing loba sholawat ya abdi ya nembean dongkap di Malaysia langsung ka dieu can balik ka ima-ima acan aing teh nembean pisan. Kamari ayah kumpul sareng guru mulia Al Habib Umar bin Hafid Nutiaman, guru pribados, guru Habib Gures. Anjeunna di Malaysia opat dinten, abdi itu opat dinten. Kemudian sebagian udah menyebar pertanyaan seorang waria. Seorang waria. Aya nu geus tempo di dieu? Henteu. Waria transgender, banci. Bencongnya lain banci. Aya banci mah lelaki beda aya bedana mun bencong mah nya nu kitu lunggat lenggot lelaki aya nu banci kunaon nu banci mah lamun di luar sieunan ka batur sieun aing mah euy corekan sieun tapi ka pamajikan sok neungeul eta banci aranna paham bu mun kas pamajikan sok ngamuk-ngamuk, nunggulan, ngajenggung, ngajambak, sia di sia pamajikanna istrina. Tapi lamun di luar sieun, aing mah sieun euy. Nah, eta arana banci. Lamun bencong beda deh. Kamari aya transgender. Apa transgender? LGBT. Ya. Ibu, bapak semua tahu LGBT itu hukumnya haram, betul? Ini ada pertanyaan dari seorang LGBT langsung make yuk di payunan Habib Umar make rok. Make naon? Make rok, bayangkeun laki make rok. Urang geus deg-degan we teh. Jawaban Habib Umar teh ka mana? Saya mengambil kesimpulan saja, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Apa jawaban? Dia tanya bagaimana? Katanya Habib, saya ini di depan mata Anda dan depan masyarakat perbuatan saya ini. Sok ibu-ibu, bunda bapak ngomongnya gitu, ngomongnya sarua. Perbuatan itu perbuatan yang haram. Jadi apa yang harus dilakukan? Sama. Kalau kita ambil kesimpulan, LGBT dosa besar, zina dosa besar, korupsi dosa besar. Tidak ada satupun yang membolehkan, ya, yang menghalalkan perbuatan itu haram. Tapi lihat, bagaimana apa yang disampaikan Habib Umar? Nggak panjang lebar. Ya, ketika kita yakin dan kita tahu kita ini berdosa. Intinya satu, pertama kita mengakui ini perbuatan salah dan dosa. Dan setelah itu jangan putus hubungan sama Allah. Nanti setelah kita nggak putus hubungan sama Allah, insya Allah perbuatan LGBT tersebut atau perbuatan dosa-dosa yang lain itu akan Allah beri jalan untuk taubat. Boga tali ya. Tali dicekelan, talina putus, nyangges, hese. Tapi lamun masih nyambung kene, erek pabelit ke kenur geus pabelit tapi masih nyambung, masih bisa pajejetna, masih bisa nu pabelitna masih bisa dileres. Tapi lamun geus putus, ketika ente berbuat dosa dan ente pun putus hubungannya dengan Allah, ninggalkeun salat misalkeun. Ninggalkeun salat geus aing mah teu salat, oh ieu bahaya. Iya nu bahaya. Makanya saya nggak mau panjang lebar. Ulah sampai ninggalkan sholat 5 waktu dan ditambah apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah dengan sholawat dan sholat 5 waktu, kuwu nu korupsi, moal korupsi deh. Allah kasih jalan. Nu sok melakukan perbuatan dosa, insya Allah dia itu akan diberi jalan untuk taubat kepada Gusti Allah. Intinya tidak memutus hubungan tali daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayeuna lamun maksiat ongkoh salat hanteu ieu nu pegat ya. Ieu nu pegat, ieu nu bahaya. Itu jawabannya. Saya punya kesimpulan, Masya Allah.
Kesimpulannya, intinya pertama, tidak boleh dalam hati ini kita kurang ajar sama Allah. Maksudnya bagaimana kurang ajar? Geus lah kajeut. Perbuatan dosa ge. Lu penting mah cenah STMJ, ini pun salah. Intinya dalam hati kita ngaku ini salah. Sampai ada satu kisah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Aya kakak adik, nu hiji di luhur, nu hiji di handap. Anu di luhur unggal poe mabok bae. Mabok deh hirupna. Anu di handap unggal poe salat bae. Lamun secara logika, anu asup sorga nu mana? Salat. Asup ke mana? Neraka. Ini syariat, betul? Ya, ini kelihatan dari syariatnya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Cek nu di luhur. Aduh, era aing mah. Era. Saya ini salah, ngaku salah. Era kuno dihandap eta, lancek urang ibadah bae. Obat bae nama. Cek nu dihandap. Aing geus ibadah bae euy. Aing pasti asup surga. Ayeuna urang rek kaluhur rek nyobaan nginum cenah. Engke geus nginum rek tobat cenah. Berarti ieu nu dihandap kurang ajar teh ka Gusti Allah. Kurang ajar teh. Loba jalma nu kurang ajar nu nyarungsep teh loba nu kana dieu. Ketika dia bersalah, dia mengaku kesalahannya itu bagus. Memang semua tidak ada yang mau melakukan perbuatan dosa, enggak ada. Tapi harus mengakui kesalahan tersebut dan disambung dengan ibadah itu yang akan menjadikan seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan jadikan istiqomah. Tapi nu ahli ibadah tapi manehna sombong dengan mengatakan geus lah tenang engke ge lah paling minum 1 jam 2 jam mabok isukan hudang salat deui da geus loba cenah salat. Subhanallah Bu, baheula eueuh listrik nu dihandap lu rek kaluhur lumpat, nu di luhur lumpat ka handap tabrakan paeh. Dua-duana paeh tabrakan di tangga. Lihat Allah nyuruh sama malaikat eta nu ahli mabok nu geus tobat erek gabung ka lanceukna nu dihandap diasupkeun ka sorga ku Gusti Allah. Tapi anu ahli ibadah nu erek tujuanna geus langke gampang tobat diasupkeun ka mana? Ka neraka. Inilah kehidupan manusia harus bisa menjaga. Jangan putus hubungan dengan Allah. Kita memang punya dosa. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat dan perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah gitu. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kakarek mulai. Tadi macan mulai pemanasan kene. Ya, jadi ibu bapak apal nu penting ulah sok kurang ajar ka Gusti Allah. Sarwana mun kurang ajar lah geus teu naon STMJ ini pun kurang ajar. Maksiat we geus pokona mah. Penting orang sholat salah. Ya. Mengakui itu dosa tapi sholat tidak putus. Sama kalau misalkan yang kurang ajar gini. Ibu gaduh murang kali mepeskeun jendela tatanggina. Ngamuk tuh tetangga. Ngamuk tuh. Ngamuk. Anak mana kumaha? Aduh, hapunten. Nya geus beres. Isukana datang di uyos teh aing ngabaledog di wios. Nah, iya loba nu sarua. Ya Allah cenah urang tobatnya. Keisukanna rek maksud gampang lah engke tobat deui. Nah ieu nu salah. Ieu nu kurang ajar sarua jeung punten kata tanggana kamari ngabaledog meupeskeun ayeuna punten nya baledog di wios. Beungeut sia gitu. Hanya teu meunang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral aizatil kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama nu ku pribados dipih hormat, hapunten namina teu disebatkeun hiji-hiji para kiaina da parahode teu arapal ai beungeut mah arapal. Berapa kali berjumpa tapi pohode arana Ki Otong mana aya Ki Otong aya? Hah? Aya Ki Usman, Ki Muhammad, Ki Ahmad, Ki Ujang. Geus pokona manu kasebutnya alhamdulillah teu kasebutnya hapunten. Mudah-mudahan para alim ulamana sing ari istiqomah, sing bagja, sing panjang umur fi taatillah wa fi taatir Rasulillah ma'a kamali sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer kita doakan di seluruh Indonesia. Paku ya paku.
Nu mana pakuna? Wah masih mudanya. Kasep mana kuuna? Karek kan aing nempo ku kasep kieu. Bisa mah geus karolot biasana aki-aki maksudnya. Insyaallah mudah-mudahan Pak Kubo sing dimudahkeun Gusti Allah kanggo bisa ngabagjakeun masyarakat rakyatna. Mudah-mudahan kita doakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia aman. Indonesia barakah, Indonesia damai. Mudah-mudahan selalu sejahtera. Mudah-mudahan dijauhkan di segala macam fitnah dan adu domba. Amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada Sohibul Bait, keheula di absen. Mana Bapak Sohibul Bait? Ngundang aing teh oh iya. Siap Bapak Yanto, betul. Ibu mana ibunya? Oh istirahat renam. Bapak Yanto dan Ibu Intan yang mudah-mudahan yang sedang berbahagia, mudah-mudahan Allah bahagiakan selama-lamanya. Bahagiakan di dunia dan bahagiakan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk menuju kebahagiaan itu berkat kebaikan malam hari ini. Semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah wa murafaqatal habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Sareng putra anjeunna nu dihitan duanya. Wah berarti amplopna dua aing. Masya Allah. Jangsa namanya teh Alen. Sareng kembar dah. Oh saresa. Alennya. Alen sama Darel. Mudah-mudahan udah disunatnya udah. Mudah-mudahan keduanya Allah jadikan putra-putra yang soleh. Putra-putra yang bisa ngejadikan kebahagiaan kedua orang tuanya, kebahagiaan yang selama-lamanya, bukan kebahagiaan sementara, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan bisa menjadi qurrata ayun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia, di malam yang mulia, kita mencari kebahagiaan dan kemuliaan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan saksi di hadapan Allah dan akan bicara, ya Allah fulan bin fulan hari itu berkumpul dalam kebaikan, mengingatmu dan mengingat Nabi Muhammad, insya Allah jadi syafaat, insya Allah jadi karamat, insya Allah jadi barakah, insya Allah jadi hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita sering mendengar ayat ini dan ini ayat yang harus kita perhatikan. Mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh datang kepadaku. Jadi ayat jalma anu datang ke Gusti Allah, maksud datang ke Allah itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang-orang yang datang kepada Allah, ya, itu datangnya macam-macam. Aya nu datang tapi datangnya teu sungguh-sungguh. Jadi datangnya teh pura-pura. Tapi tujuannya bukan tujuannya Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dunia. Ya Allah akan berikan batas keinginan dia, dunia ya sudah dunia saja. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah, banyak di antara kalian yang tujuannya pengen Allah, pengen akhirat. Ada juga di antara kalian yang menginginkan dunia. Ada orang yang datangnya kepada Allah, itu datangnya jadi cek buncek bahasa Sunda nama indah-indah. Nah, indah-indah sami. Nah, indah-indah. Pura-pura. Tapi datang ke Allah, tapi datangnya itu pura-pura. Bukan datangnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ngaji, hadir pengajian. Ngan saukur hadir pengajian kalau ada hajat. Hajatnya apa? Misalkan rek jadi kuwu, rek nyalonkeun dewan, rek nyalonkeun naon deh, naon be. Tapi lamun teu butuh, enggak. Dia enggak datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan, Allah maha pengasih, maha penyayang, pasti diberikan. Ingin dunia. Tapi dunia ini hanya sementara. Tapi mereka, orang-orang yang betul-betul sebagaimana Al-Quran jelaskan, datang kepada Allah, tapi datangnya sungguh-sungguh. Yang dia lakukan ibadah, dia mendekatkan diri kepada Allah, datangnya itu karena Gusti Allah. Itu Allah pasti akan berikan hidayah. Saya yakin, insya Allah malam hari ini semua yang hadir datang ke tempat ini datangnya karena Allah. Ini adalah sungguh-sungguhnya kita dan kita ingin hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, urusan dunia gampang, urusan akhirat gampang. Dan utamanya
adalah tujuan daripada sahibul hajat yang menginginkan petunjuk untuk dirinya, keluarganya, dan untuk putra-putranya.